euy. Puasa teh kieu-kieu wae anjing. Aduh. Dengan kejo jeung buka naon ya euy. Mun bingung kieu. Pan aing teh deket jeung gunungan ya geus ngusup aing nah. Iya ya ngeunahna hirup di desa teh. Dengan kejo ngusup maling sampo anjing atuh maling aing mah euy. Geus lah aing mah rek neangan heula jeung jejer jeung ngusup. Aing ngajedog kieu we mah mau menang naon aing teh mending OTW sorangan dia wanieun. Duh kejo ngusup teh butuh naon wae euy. Jejer kenur aing boga kenur mah ya. Ieu kenur mah geus aya euy jeung aya we rezeki anak soleh mah kenur teu kudu meuli. Kieu ngeunahna jadi urang kampung mah euy. Kenur geus aya tinggal neangan jejeurna aing mah. Aing mah neangan jejer ge tempat runtah. Nah, ieu rezeki anak soleh mah da kieu. Aduh, geus mending ieu heula ayeuna mah. Aduh. Ieu ngeunahna ya jadi budak lembur, budak kampung teh. Hayang dahar tinggal nguseup. Coba jujur mulung aing mah da aing teh sudah. Geus lah ngebacot. Alat tempur geus aya, tinggal neangan tempat ngusupna. Ing hese euy. Aduh, tunda tapi geus oge. Ayeuna mah tinggal neangan umpana. Tuh cacing ku conek wae umpana mah. OTW lah. Aduh. Tupat kieu euy. Aduh. Gatah. Sorangan wae aing kieu gelo. Dah. Ieu aing petangkalan. Tanutna tiis cocok pisan jeung siapa euy. Tinggal ngupanan aing make pelet marong ge. Pelet anu pang gitu-gituna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Empu aing. Hep. Arah. Umpan geus asup. Anu boga nama tinggal cicing ngadaweung nungguan. Sugah mun ang hiu atuh euy. Jeung buka puasa sabulaneun moal beak. Nah. Moal bisa urang kota mah euy. Jadi anjing. Jurung budaya. Woi. Jurung budaya. Tidak. Anjing. Sugan teh gede lauk aing mah. Mekil. Aduh. Sugan teh lauk aing aduh. Sing saladar ci aing mah. Jaga lingkungan teh. Ngabuang sampah sembarangan. Kumaha teu banjir buang sampah ge. Sungai angot ke bendungan jati gede. Aket teh jeung urang teh kudu jaga kitu. Aing norek buka jeung aqua. Oh, sudah. Geus lah aing ning balik bae. Kedeung ge buka. Pulang. Musuh temeunang adon capena wae tuh. Gagal di main rek pada lauk teh. Geus da urang kampung mah jeung sambal ge cukup buka mah teu kudu jeung mewah-mewah. Aing rek kadar lauk ngadon meunang aqua. Aduh. Cek aing mah euy. Jaga kebersihan lingkungan teh di bendungan teh. Ulah sok buang sampah ka bendungan. Ngarusak ting lingkungan sing boga saladar dirina tuh lah ai manusia abong di Indonesia negara berfollower. Geus bae.
ulah ambek-ambek penting aing tetep puasa kayak puasa aing berkurang makruh aing hanya mendapatkan lapar dan dahaga meureun. Ayo nama pesan jeung maranehnya, jaga lingkungan, ulah buang sampah sembarangan, cintailah lingkungan sebelum lingkungan itu membinasakan kalian. Jangan lupa subrek, salam Sunda, sampurasun.